Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa antusallima sareng kudu maca salam anjeun alaman ka jalma laki tahu anu pangih anjeun ka ieu eman wa illam rifhu sanajan teu nyaho anjeun ka ieu eman. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari lapad sa'ala rajulun. Sa'ala naros saha rajulun hiji lalaki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami ari naon Islam khairun eta alus. Qala nyarios Nabi tutaimu mere katuangan anjeun atau ama kana katuangan wa taqra'u sareng maca anjeun assalama kana maca salam alaman kajalma arafta anu terang anjeun waman sareng kajalma lam ta'rif anu henteu terang anjeun wal yakun sareng kudu bukti naon liko uka pamangihna anjeun lahu kajalman teh bi basyasatin kalawan bear budi. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la tahqironna minal ma'rufi syai'an ari lapad la tahqironna minal ma'rufi syai'an. La tahqironna ulah ngahinakeun nyaan la tahqironna ulah ngahina nyaan anjeun minal ma'rufi tina kasayan syai'an kana hiji perkara. Walau antalqo sanajan nibakeun anjeun akho ka kadulur anjeun biwajhin tolikin ku wajah anu marahmai. Wa tustahabu sareng disunatkeun naon al musofahatu musofahah aidon deui inda liqain dina nalika papangih wa qad waroda sareng nyata datang naon ma min muslimaini yaltaqiyani payatasofahani illa gufiro lahuma qabla ayyaftariko ma min muslimaini henteu pati-pati dua muslim lalaki yaltaqiyani anu papangih itu muslimaini payatasofahani tuluy musofahah itu muslimaini illa gufiro kecuali dihampura sahalahuma itu muslimaini qabla ayyaftariko samemeh yen papisah itu muslimaini. Wa ida masyaita sareng di mana-mana leumpang anjeun ma'aman sarta jalma huwa ari itu eman teh akbaru eta leuwih gede mingka ti anjeun faj'alhu mangka kudu ngajadikeun anjeun ka ieu eman teh ala yaminika ka belah katuhu anjeun wa ta'akhkhara sareng kudu mundur anjeun anhu ti itu eman qalilan bari saeutik wala tuhibba sareng ulah mikaresep anjeun ayam sya kana yen leumpang saha ahadun salah saurang aranjeun waroaka ditukangeun anjeun wa aidon sareng deui la takroh ulah ngewa anjeun ayam sya kana yen leumpang saha ahadun salah saurang aranjeun saha ahadun salah saurang amamaka di payunan anjeun fa inna zalika karena sayaktosna itu anu tadi dicarioskeun teh min akhlaqil mutakabbirina eta tina pirang-pirang akhlak anu garumede wallahu a'lamu bissawab.